Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur semangga urang sangakeun hadirat Allah Subhanahu wa taala. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Materi paguneman. Anu bade didugikeun ku ibu nyaeta Ibu Rina anu hidep mangga urang kawitan ieu paguneman kumaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran paguneman ieu kahiji menjelaskan pengertian paguneman dengan benar, kedua menjelaskan kaidah-kaidah paguneman dengan benar, ketiga menyusun teks percakapan tentang kegiatan sehari-hari, keempat memperagakan percakapan tentang kegiatan sehari-hari, kelima menerapkan sikap menghargai. Nah, ini paguneman. Tos kauninga kan kusadayana naon disebut paguneman? Paguneman nyaeta obrolan anu silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Paguneman lakukeun dina kahirupan sapopoe. Paguneman asal kecapna tina gunem anu ngandung harti ngomong silih tempas. Dina bahasa Indonesia disebutna percakapan atanapi dialog. Struktur teks percakapan nu kahiji jejer atanapi tema, anu kadua palaku, nu katilu latar, kaopat eusi, kalima amanat. Eta mangrupakeun struktur teks percakapan. Paguneman atawa guneman mangrupa omongan anu silih tempas antara nu nyarita atanapi panyatur jeung aya nu ngaregepkeun atanapi pamiarsa. Tapi duanana bisa bulak-balik. Yang penting dina paguneman hubungan timbal balik atau interaksi antara panyatur jeung pamiarsa. Beda jeung diantara anu sifatna ngan saat. Basa nu digunakeun dina paguneman diantarana gumantung kana suasana jeung batur nyaritana. Upama ngobrol jeung babaturan atawa jalma nu geus loma dina suasana nu geus loma, tangtu bakal beda upama urang nyarita jeung jalma anyar pinanggih. Jalma anu pantes dipihormat saluhureun atawa dina suasana anu resmi. Biasana ragam basa dipakena oge. Hal-hal nu kudu diperhatikeun dina mangsa kelumangsungna paguneman. Naon wae nu kahiji ngaregepkeun nu nyarita kudu daria. Anu kadua teu meunang motong kalimah atanapi ngaganggu omongan. Anu katilu kunyarita kudu daria, sorana bentes, tetela wajar henteu aya kesan anu cowong. Anu kaopat nyarita kudu antare, henteu gancang teuing sarta henteu ngayayay. Anu kalima naon-naon dicaritakeun ku urang teu mengpar tina jejer anu digunemkeun. Anu kagenep nyarita ngagunakeun lentong anu merenah. Anu katujuh nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah sarta pasemon. Aya deui contoh paguneman antara Yayan jeung Adang. Ceuk Yayan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning Yayan, mangga kalebet ya. Saur Yayan, hatur nuhun da moalami ieu teh. Tur Adang, aya naon Yan? Nu mawi abdi teh dijurungan ku pun bapa engke wengi pasukmana dilulungsur linggih di rorompok bada Isa. Saur Adang, aya acara naon kitu Yan? Bade syukuran sakantenan wawanohan abdi sakulawargi sareng urang dieu. Oh, saur Adang, muhun ke didugikeun ka pun bapa. Kaleresan pun bapana teu acan sumping ti kantor, biasana sonten. Saur Yayan, muhun hatur nuhun sateu acana oge, abdi bade paramios seueur keneh bujengeun. Saur Adang ke Yan ulah lurusuhan cai-cai heula atuh.
Teuriayan nuhundang cekap ieu ge sakantenan we atuh sareng adang engke wengi diantosan di rorompok meh abdi aya batur. Adang insyaallah yan bawa engke sonten ge abdi ka bumi ngabantos-bantos naon we atuh. Teuriayan diantos pisan nuhundang mangga atuh. Nah ieu mangrupakeun contoh paguneman anu ngagunakeun basa lemes. Barijeng ieu babaturan tapi ngagunakeun basana anu lemes. Di dieu aya kecap Bapak. Nah, dina pun Bapak ieu mangrupakeun tata krama basa Sunda. Naon disebut tata krama basa Sunda? Tata krama basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan nyarita. Jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Tapi maksudna lain ngabeda-bedakeun. Di dieu aya conto naon anu disebut basa loma, basa hormat keur sorangan jeung basa hormat keur kabatur. Kecap balik mangrupakeun basa loma. Jang sorangan wangsul tapi jang batur mulih. Abdi wangsul. Nah, abdi wangsul ti bumi rerencangan. Basa loma bawa atanapi mawa. Basa hormat jang sorangan ngabantun. Basa hormat jang kabatur nyandak. Basa loma beuli atanapi meuli. Jang sorangan meser, jang batur ngagaleuh. Basa loma nu kaopat dahar, jang sorangan neda, jang kabatur tuang. Basa loma nu kalima imah, jang sorangan rorompok, kabatur bumi. Ayat terakhir ngalarapkeun kecap pun jeung tuang. Dina basa Sunda tadi dibahas aya pun bapa, tuang rama. Nah, di contoh ayeuna pun adi tos kelas 4 SD. Nu kadua pun bapa teu acan mulih di kantor. Kamari abdi tepang sareng tuang rai. Nu kaopat dupi tuang rama aya di bumi. Nah, ayeuna urang bahas anu kecap make beureum warna beureum pun adi. Pun adi di dieu maksudna nyaeta adi kuring. Anu kadua pun bapa maksudna nyaeta bapa kuring. Kecap pun berarti jang sorangan. Lamun jang batur di dieu nomor 3 contona. Kamari abdi tepang sareng tuang rai. Tuang rai maksudna adi anjeun. Nu kaopat dupi tuang rama aya di bumi. Tuang rama maksudna bapa anjeun. Ieu salah sahiji contoh anu ngagunakeun tuang. Pancen jang hideup mangga diaos pijieun salah sahiji paguneman di handap ieu, pilih salah sahiji paguneman jeung babaturan, paguneman jeung indung atanapi bapa, paguneman jeung guru. Rupina mau sakitu materi paguneman kanggo ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.